Naon maneh eureun ka urang. Heup, Erek naon? aya perlu sakedeuk. Si erek macem-macem ieu mah ye. Kaluarkeun sok duit eta. Naon? Nyarita sakali deui. Kaluarkeun eta duit nu saku. Gagabah teuing. Kita ngaluarkeun duit ka urang. Duit yang naon eta maneh teh? Ajang ke malam minggu urang daek mabok, daek malituak sakalon. Buru kaluarkeun. Bawa teh eta duit. Maneh teh nyaho urang saha? Wani-wani menta ka urang. Saha kitu. Urang ngarek majek maneh. Sok-sok kita keluarkeun dompet. Erek dompet bako. Montong dompet bako mah urang mah butuhna duit. Erek meuli tuak 2 galon. Erek enjoy, nyaho teh enjoy. Nyaho atuh urang ge enjoy jeung saha? Erek ngajakan Kang Didin jeung Kang Udan kana tuak. Ayeuna kan malam minggu terus teh karaokean gitu. Alah, gagabah teuing eta maneh nyarita. Butuh duit sabaraha? 100.000 sok buru kaluarkeun ulah ka nyarita ari maneh. Anjir, nangtang ye. Ari maneh teh nyaho saha urang? Saha kitu. Aing preman di dieu nyaho teu. Tempo tuh. Luka teu apal urang mah. Maneh rek preman di dieu rek lain ge. Pokona sok kaluarkeun 100.000. Anjir, nyaan ieu jelema. Maneh teh nyaho urang jeger di dieu jawara bisi hayang nyaho mah. Hayang dileg-leg ku aing. Moal kadahar atuh dileg-leg ge. Gagabah teuing. Kila Kang ki heula. Gagabah teuing nangtang tak ngajak mabok ka urang. Ya aing setelan geus preman ye. Piraku teh sieun ku urang. Kieu geus dibengker teh. Nyaho aing dieu geus ngaleg-leg. Goreng sampeu. Wah sieun aing. Macem-macem aja ki heula bebeja deui. Sok buru ayeuna kaluarkeun maneh eta duit. Ari maneh nangtang ka urang. Alasan geus nangtang. Peryogi dana engke kanggo malam minggu bade karaokean, bade enjoy. Bade sakanteunan gitu, karaokean dangdutan. Nah, di karaokean we bebeja ka urang ari maneh. Aing teh jawara nyaho di dieu, preman di dieu aing teh. Wah, Maneh can ngasaan ditenggel ku aing. antong tukang nenggel mah. Lebar ke malam minggu, malam panjang Kang. Abi bade enjoy jeung Kang Udan jeung Kang Didin gitu. Kang Ahmad oge sugan keur saeun kana tuak. Bade meser tuak 2 galon. Jang ke wengi piraku akang teu apa. Terserah eta merek segalon, 2 galon, 3 galon. Manehna dek minta duitna ka urang, gagabah teuing nyarita teh. Centang bra. Hayang dicentang ku urang. Entong tukang ke ngaceleng abi. Nyeri deui. Matak ge. Teu dengikeun. Aing teh preman di dieu disegani ku tiap jelema.
ayeuna maneh macem-macem erek majeg ka urang keur meuli tuak lain. Muhun Kang, biasa we tuak. Kang Jajang kana tuak, Mang Kitok, Kang Didin, sugan kersain Kang Didin ge. Tapi da cenah sok utah, sok lieur peui. Montong atuh montong di bawaan sok utah lieur perih lambung mah watir aing mah preman ge kieu heueuh araga gabah ngajakan nginum ajeng barudak dipilih atuh supaya aman. Si Akang ye. Sok atuh Kang aya teh artos teh. Maneh boro-boro jang maneh euy urang ge butuh sok eta maneh boga duit teh keluarkeun boro. Kana Kang mah jika urang jeung mama lieur. Yang kumaha ieu teh sok boro aya weuh 20.000 urang ge butuh ya beulieun Pesere naon Kang? butuh jang meuli kukumpul euy kukumpul geus eueuh jang ke isuk minggu nguseup piraku maneh teu ngarti. Tuh piraku kumpul ngadamel we Akang tinu panyerot. Goreng atuh kumaha nih dinu panyerot Make kali rapia Kang luhurna teh siga eta geuning. Naon teh panah irian, talian we. Teu kedah eta teu kedah meser gitu. Mending peserkeun tuak ka 200 mah. Kang ka 200. karena tuak wae ieu mah urang teh isuk teh dek nguseup nyaho teh aya borongan balong laukna loba dek ngajakan si Kang Udan, Kang Didin, Kang Ayan can barudak sejen sok hayang milu ayeuna tah mun isuk teh liat lebar atuh. Itu mah terserah Kang bade nguseup, bade ka mana oge, bade ngajakan saha wae oge terserah. Pokona Kang enak kaluarkeun we artos 100.000. Mun teu Akang geus we tong wawa jeung abi. Bet kitu kamana wae nyarita teh sabodo teuing teu wawuh jeung maneh ge karasa paling mah kana sok pajeg teh urang nya ge kieu-kieu di Bangkara setelan preman dipikasieun harawan pujak pajeg euy era geus kolot. Urang ge sarua atuh geus kolot. Naon atuh maneh pujak pajeg kitu tong dibiasakeun eta teh ngerakeun kolot. Nya. Wah atuh hampura Kang nya. Sok tah maneh kan eta geus kolot teh untuk geus sareng ngeteng gitu geus eueuh sawareh geus eureunnan pujak pajeg teh mending milu nguseup jeung urang isuk kedeu. Nguseup di mana Kang? Nguseup di mana upami bade abi bade ngiring sakantena nambut jejerna sareng eupana we. Kuat kah hayang segala ditraktir ieu mah isuk teh urang teh dek karanca ekek aya balong marurah di dinya di Ciherang 15.000 sekali ngontek. Deka darinya nguseup teh ngabering kana motor dek milu Ngiring atuh Kang, ira angkatna. kayak subuh deket-deket teuing maneh ngobrol teh. Punten Kang. Subuh jam sabaraha tah? Sekitar setengah 5 we biasa standby
jadi datang ka ditu isuk-isuk setengah genap. Siap tukang gugahkeun abinya abi hoyong ngiring siap sekali-kali dirancai ke Ciherang teh di mana? Alah teu nyahoeun Ciherang eta nu perumahan loba kageum geuning sok kabanjiran eta teh perumahan teh. Nya tuh pokoknya ngiring nya ke abi samper ku akang gitu kaleresa minggu teh aya acara abi. Maneh we tuh nyamper ka urang atawa daguan di pos barudak ngarumpul di dinya make kudu hayang disampur segala ieu mah balaga olo-olo teuing kehet. Tukang bisi we bisi abi kapeureman gitu. Hudang we tuh sing hidang mun engke maneh standby di pos daguan tangke aya urang jeung balad kadinya marake motor maneh mawa motorna make sorangan nuturkeun we. Siap tuh. Geus lah geus tong sok pajag bisi nu dipajag teh teu bogaan duit siga urang termasuk keur teu boga duit kumaneh nu dipajag naon nu dek dibere bari teu pada rantes atuh geus kolot pajak kitu. Siap tuh kang moal pajag karunya Dia geus sakade naon kang pinjem duit urang 200.000 poe ieu we. teu boga kang boro-boro 200.000 100.000 ge teu gaduh. Nginjem urang ke penting dibayar aya beulieun euy. Da meser naon gitu dek moal Rek meuli eta pelek motor urang duit kosong. teu gaduh kang mun gaduh mah dipasihan tambut we ku abi. Maneh sugan teh boga geus atuh hese nginjem ka maneh mah tara boga waya duit euy. Hese pisan dinjeman teh. Da nuju teu gaduh atuh kang pang gaduh mah sok we digolosorkeun ku abi batu-batu aya mah. Make batu duit aing mah. Botol bade atuh botol galon jam tua. Moal sudi urang makan pararitu geus eureun euy lambung peurih geus lah Mangga tukang bade ka mana kitu urang ade nyamperan da euy deket Kang Udan tah aya. sok atuh sok sing hasilnya Geus mangga kuces tara. Alah teu hasil sugan teu gaduhan artos pek teu gaduh kagak